Kak. Hoi. Astagfirullahaladzim. Sia, ini sedang dandang dan wae. Jadi naon maneh ayeuna? Ih, mana masuk tara balik. Kamari pan. Cek maneh. Urang titah gawe sampingan. Pan orang geus teh geus make samping kieu gawe. Teu make helm ameh naon? Sakalian Kak, ke orang tas gawe ya ngojek. Teu gawe samping itu bisa nagog. Hah? Nagog bisa teu? Hese jingjet Kak. Sek. Maksudna gawe sampingan teh lain kitu ya Allah ya Robbi. Kumaha tuh? Gawe sampingan teh nean gawe nu lain, ngentong make samping, panjang nambahan duit, mana butuh duit pan. Pan gawe sampingan kieu samping. Lain bisa samping koplok, ya Allah ya Robbi, Gusti ku Agung. Maneh neangan gawe deui nu lain. Man biasana sok naon macul. Heuh. Ngojek pan ieu maneh rek ngojek, tapi aduh ya Allah, tapi tong make samping era meureun. Urek ngoret buruan haji teh. Rek make sampingnya. Pan gawe sampingan, cek mana ge? Ya Allah. Bener gawe nama tapi tong ting make samping ya Allah ya Robbi. Ya, ih, Gusti nu Agung maneh kuat ku boloh-boloh teuing. Kalau didudukeun jama gelo meureun sia teh. Kapan cek mana ya tuh orang gawe sampingan? Heueuh. Ya Allah. Tukang jamu ge make samping. Tuh berarti teh gawe sampingan. Ih, heueuh nama ya Allah aing kalah jadi bingung kieu. Maksud teh heueuh nehan gawe nu sejen. Tapi tong teu kudu make samping oge manehna. Oke naon atuh guruna? Pakai sajadah anjing. Ih, ya Allah ya Robbi, maneh. Heuh deh. Eta heueuh dik cenah Gusti nu Agung. Teu moal ieu ngored. Ieu helm ya Allah ya Robbi. Gusti kuat di kuir. Allah. Ieu ya Allah ya Robbi. Siapa yang helm ti mana emang kieu? Teuing aing menang meuli. Ih, ya Allah ya Robbi, Gusti nu Agung. Ujung ka ditu atuh lah. Memaneh we. Heueuh herek urang. Jung ka ditu jung. Aing naik di dieu. Baturan urang Kak. Lah, embung. Mesti didudukeun sarwana aing mah. Jung ka ditu jung. Heueuh herek ka Wah Haji, Wah Haji ngadaguan. Bodoh teuing. Ka ditu aing embung nempo manehna ge era. Nah, geus atuh lah. Ya Allah ya Robbi, Gusti nu Agung. Budak. Ih,